Diriwayatkan ti Abdullah bin Adi bin Khiyar radhiyallahu anhu sajana dua lalaki kungsi nyarios ka Abdullah bin Adi bahwa anjeuna kungsi sumping ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudna nyuhunkeun dipasihan zakat. Didinya Kangjeng Rasul mencerongkeun paningalna ka anjeunna. Barang ditingali si horeng jelema kararuat gararagah. Kangjeng Nabi berbahasa nyungkun. Si Kangjeng maneh kuat, maneh gagah, sugih maneh teh. Pan tanda-tanda sugih teh kadeuleu dibeungeut. Ai cak Habib makan lempang. Lamun lempang haju haju naon gitu ngaranna nyepakan botol aqua. Eta berarti miskin. Padahal tidak beungeut ge kadeuleu lain deui. Raut wajah sugih mah tenang, tentrem, kalem, jeung sejuk. Tapi lamun susah urang ge milu hareudang. Jeung urangna ge milu sempit rarasaan. Kundeuleu beungeutna ge geus lain deui. Embung perasaan bersanding jeung nyana. Pas urang neuleuh awewe geulis perasaan teduh tanpa payung. Walaupun tengah poe ereng-erengan jam 12 kemudian gitu Celciusna 50 derajat tapi di hareupeun urang aya wanita cantik senyum Masya Allah tiis perasaan panas teu karasa. Tapi panas poe neuleuh awewe nya mututnya hideung. Aju ka urang bangun bendun teh. Urang ge mani nyeri perasaan hate. Panas. Ka ieu beungeut teh beungeut beda. Nu susah ge kitu. Contoh mun neuleuh si eta. Perasaan urang hayang haju ninju bae rasa. Jadi rasa ibadah tama geus kugus di bae sunatullah meureun kitu. Pembawaan hiji-hijina beungeut teh kos kitu. Masyaallah karim. Nah, teh Kangjeng Nabi Isitu mah teh itu kumai maneh hayang mah dibere ku kaula. Masyaallah bahasakan maneh sakitu sugih kuat mentak keneh bae. Hayu hayang mah. Ya. Lahadza fiha ligoniyin bagian punta penta sedekah nu sugih mah wala liqawiyin muktasibin anu kuat bisa usaha masih keneh mentak keneh bae. Eta bagian cek Kangjeng Nabi. Sugih atawa bisa usaha masih kene unta enta keneh bae. Eta nu kos kitu teu boga deg-degan lain aya-aya deui aya jasa. Tah, ieu geus dijelas-jelaskeun kitu ge tetep bae menta deui. Ye jang yatim nek dibagikeun isukan tetep menta keneh bae. Hak yatim masih dicokot kayak nah iyalah jelema ngaranna teu boga deg-degan rambosa eta nanti. Aduh Gusti Allah ulah nu sugih mah ulah nu bisa usaha mah atuh jang fakir miskin jang nu jelas bagian-bagianan. Al-madal ijmaliyu wallahu a'lam bissawab.
Bismillahirrahmanirrahim waribuhu fid dunya lan utawi keuntungan ruh ing dalam dunia al wilayatu iku den angkat jadi wali wal mukasyafatu lan den bukakeun hijab wal musyahadatu fi alamil mulki lan hadir ing dalam alam mulki hadir Allah ing dalam alam mulki minas sara ila samai wit saking sapatala teka maring langit misluhu al karamatul kauniyah lan iku umpamane ribu utawi sakehe karamah kang bangsa kaun minal maratibir ruhbaniyah saking pirang-pirang martabat kang bangsa ruhban kal masyi 'alal ma'i kaya lumaku ing atas sebanyu wa tirani fil hawa ilan miber ing dalam awang-awang wa tayil makani lan den lipet te panggonan sam'i minal ba'id lan ngarungu saking kang adoh wa ru'yati fi sirril badan lan ningali ing dalem rahasia badan wa nahwi dzalik lan umpamane mangkono ru'yat bisirril badan. Jaritakeun seputar edaran ruh dina jasad tempat ruh jismani tina awak dada beserta seluruh raga zahir aya rohan kabeh wa mata'uhu asy-syari'atu nu disanghareupeunana nu disanghareupan kuruh jismani adalah syariat berarti kudu ngaji heula bag-bagan syariat lantaran pagaweanana urusanana ngalaksanakeun syariat lamun teu nyaho henteu kumaha ngalaksanakeunana eta ruh mantep kudu masantren heula dek norekat lamun teu mah santren heula henteu kumaha samarukna torekat teh zikir-zikir lain tamah sakadar pamonggol kolbu sakadar nenggelan kolbu supaya kolbu teh kaeusian ku asma Allah aslina zat Allah wa muamalatuhum muamalahna tugasna al-amalu bil mafruḍat migawe kana seluruh nu dipardukeun allati amarallahu biha nu ku Allah diparentah nyaeta tidak hukum-hukum nu zahir tanpa syirik ngalaksanakeun naon bae ulah aya syirik-syirikan ulah aya muatan-muatan nyaritakeun syirik dina syariat ialah berhala-berhala nu aya di jero hate tapi dina masalah ilmu thariqah syirik gangguan salian Allah di jero hate teh loba patungan loba berhalaan sehingga patung-patung etalah anu nitah bergerak ka urang hayang boga apansa dihayal ku urang mulai diruka direka melalui perekonomian berangkat dagang demi apansa teh pangeran
nitah berangkat dagang demi apansa jauh ke Allah. Urang teh boga kahayang kuari lantaran boga kawauh orang Subang susu rada gede bujurna eplok cendol senyumna Masya Allah membuat luluh hati nurani. Dipenta kurang nomor SMS na merek lah nyana di samping mere nomor aya implik-implik na ditungtung na. Aku sangat mendambakan kehadiranmu insyaallah. Mulailah berangkat di pondok teh ke Subang dengan membawa segudang harta. Etanyana keberangkatan anak ka Subang teh diparentah ku senyum seorang wanita. Eta wanita jadi pangeran di jero hate. Jauh ka sorga. Urang yen pondok pesantren teu cukuplah haingan sakadar salapiah mah. Rarasaan teh kurang tenar ka belah dituna. Ngembangkeun agama teh leungan saguliwak. Asana kurang mantap dijieunlah ku urang yayasan As-Supendia Al-Jahannamiyah. Berangkatlah nyana unggal poe ka sakolaan ka pondok pesantren demi ketenaran demi kemasyhuran. Ketenaran jeung kemasyhuran adalah pangeran nu aya di lubuk hatina. Jauh ke Allah. Urang teh hayang hebat di negara. Kemudian urang nyieun partai atau milu di salah satu partai. Demi keagungan, demi kekuasaan, maka urang mulai susulusupan konsolidasi. Bahasa urang konsolidasi teu kahartieun ku si eta mah asti teu kaharti daun konsolidasi geus dengekeun bae kaharti teu kaharti bongan sabodo. Mulai kunjungan-kunjungan ke para tokoh dengan motif hayang kapake bahasa direka-reka pamere digubrak-gubrakeun. Langkah-langkah setiap langkah konsolidasi ke setiap tokoh masyarakat, ka kiai, ka ustad, eta adalah nu merintah patung-patung kemasyhuran ketenaran, patung-patung riasa. Jauh ke Allah. Urang maca sholawat di jero tujuan maca sholawatnya supaya dagang maju. Dibaca kurang 4444 dengungan suarana luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli sholatan kamilah, dan lain-lain berbagai jenis sholawat. Ternyata nu merintah adalah sebuah karung goni. Jauh ke Allah. Urang sholat tahajud, urang sholat hajat, Allah maha uninga dengan rahasia-rahasia do tersimpan di balik sholat, di balik babacaan, di balik langkah, di balik cerita. Komo ceramah mah. Tamah boro-boro ku Allah, tamah kuno ngondang geus kabaca. Ku Allah, boro-boro ku Allah. Kuno ngondang geus kabaca. Si eta mah mun dibere leutik sok pendek dongengna. Geus kayahoan. Geus jarara. Ampura ulah moal kebelajaran 2 panggung keneh. Terlalu. Mana Allah naman? Numantak Tuan Syekh Abdul Qadir nenden ayat ieu wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahad.
ulah osok nyekutukeun ibadah ka pangeran teh ada naon bae ulah mungkin dunia mungkin ketenaran mungkin keagungan mungkin baik itu kepemimpinan mungkin kekuasaan dan lain-lain sebagainya Allah maha uninga naon nu terlipat tersimpan di benak hati urang mangadengkeun di sisi teh baca sholawat mani pohara jasa Allah mah maha uninga tujuan sholawat urang mah maca zikir teh pohara jasa ngadengena beuh mani menggemak di jero benak hati di balik zikir Allah maha uninga aya syirik Allah mah moal bisa dibobodo ku urang babaturan urang mah bisa dibobodo rekan urang bisa dibobodo nu mantak cek tuan Syekh hayang nyaho jelema ria peuting disengserikeun ku peuting ka jelema ria sia kamari mah bagus jasa salat dihareupeun jelema dihebat-hebat dibagus-bagus coba kuari sia peuting mentertawakan ha sia horenganan salat sia horeng eueuh jelema mah ja horeng makena garinso oh ai dihareupeun jelema make jubah dikamanakeun eta adab sia ngajar teh Allah eueuh peuting teh mentertawakan tuh ya aya jaho jelema ria peuting ketika di loba jelema salat pohara jasa barang sorangan bae salat ngan 2 rakaat geus eueuh tumaninah tuh seuring ngana ngejik karasa berarti geus moal kudu jauh nu ditewak eta bae teu wae kakabehan kajahoan sebab seurina jero aja aku anak buahna parah jasa kajahoan eueuh nu teu kajahoan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada muatan naon anu tersimpan di balik zikir, di balik Quran, di balik bahasa, di balik langkah-langkah, di balik pergerakan-pergerakan. Masya Allah karim. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Masya Allah. Komo tama aya jahe jadi bere duit. Tawa geus lain ku Allah deui tak manggeus. Kanyahoan jasa. Berbagai kegiatan baik ucap tingkah dibalik ucap jeung tingkah aya naon di jero ieu adalah syirik pagawean ruh al-amalu bil mafruḍat allati amarallahu biha minal ahkamil zahirah bi ghairi syirik urang salat kade bi ghairi syirkin lempengkeun ka Allah urang puasa kade bi ghairi syirkin lempengkeun ka Allah ieu mah puasa sapoe ge beuh sakabupaten nyaho kabeh diasupkeun ka WA Allah karim keur tunduhna ge dipoto nyana nu motona gede ya Allah ya Rabbi izin deuk kiraha benerna hirup datang ka endeu ka kuburan masih kitu keneh bae wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad ditambahan deui innallaha witrun yuhibbul witra saenyana Allah teh ganjil hiji yuhibbul witra ulah sok di 2 ulah sok di 3 ulah sok di 4 hiji be witrun yuhibbul witra maksudna a'ni al-amala bila riya'in wala sum'ati maksudnya beramal lillah tanpa aya pameran tanpa aya hayang kadenge ku batur mencari kemasyhuran hiji be witrun yuhibbul witra hiji Allah titik ketika urang ngadengekeun kos kitu teh urang resep hayang tasawuf mangeunahkeun jasa didengekeunana indah tapi ngalaksanakeun
ngalaksanakeunna teh lain lalagaan berangkat urang tita hudang bae heula ti peuting masyaallah pait biasa pait ngadengekeun beu wali mah beu solihin mah ulah nabi jeung rasul heulana geus jadi kabiasaan nya nama hudang ti peuting mandi salat teh rarasaan urang teh ngeunaheun amat kadengena laksanakeun coba ku dia ayo coba ge dia jago bisa sabulan we dia istiqomah ye masya Allah urang lamun nyaritakeun beu solihin mah daharna teh setengah main nya mah lamun ieu seubeuh sapiring setengah bae asana ngeunaheun kadengena laksanakeun ku dia ayo coba masya Allah kan jelema anu endeu ka Allah minimal zikir teh sapeting teh 1000 minimal kabelah dituna 3000 5000 engkena bakal ngambang hate lain ngambang asahi berngeunaheun perasaan ngeunaheun didengekeunana sok geura laksanakeun coba ulah waka 1000 heula 100 beta zikir pelaksanaan tadu hese ge pelaksanaan ihya kurang diaji amis minhajul abidin kurang diaji indah hikam kurang diaji tiis sakadar nonton batur caritaan-carita sok geura laksanakeun iya nu bantak ilmu teh aya anu ku urang dibacakeun qiraah nahwu fikih laksanakeun jang zahir kadeuleu ku mata bisa kadenge ku ceuli tapi ketika urang berthariqah hubunganna urang jeung Allah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad hiji ka Allah praktek dah hese dipraktekeun ku tuan syekh awak kurang aya sodru dada bagian hareup kacekel ku urang ieu lah dada di jerona ngawadahan kolbu hati kolbul jismani ialah jantung yang mengedarkan darah ke setiap pelosok di jero eta aya makna disebut batinnya kolbul batini nur ilahi bendana eta ketika urang nyaritakeun edaran darah tergantung kumaha sehat jeung teu sehat jantung sehat awak teu sehat jantung teu sehat awak di dieu teh aya makna batini ialah nur ilahi kolbu bendana eta keneh isodru transfer ka kolbu tek mulai urang geus aya secara spesifik geus aya filter plek tidinya masih kene umbang-ambang asupkeun ka nu leuwih jero deui fuad ngaran innal kalama la fil fuadi wa innam di jero eta kene bendana eta kene tetapi geus aya di jero nu paling dalam ialah fuad urang didinya masih kene tagoyur kene asupkeun ka nu leuwih jero ngaranna lub ialah sirrul asrar nu kurang diaji hati terdalam dari yang dalam ngaranna sirrul asrar rahasia disebut lub lamun urang geus datang ka dinya urang lain urang diperintah ku Allah setiap langkah-langkah urang aya nu merintah Allah geus moal aya syirik-syirik jelema anu ibadah datang ka wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada hiji be Allah atas perintah Allah cicing Allah lempang Allah berat Allah segala rupa Allah eueuh salian Allah jelema nu geus datang ka lub ieu sirrul asrar ieu kitab nu ku urang diaji lain bantrak-bantrakeun acuan seluruh ahli tasawuf ka dieu mengarah ka sirrul asrar mantap
urang bisa ngaji Sirul Asrar teh lain sambarangan, lamun lain dek dijadikeun wali moal bisa. Walingi. Ai ngaji Sirul Asrar, ai dagang, ngabohong malulu. Ai ngaji Sirul Asrar, ai cewek disuitan keneh bae. Ai ngaji Masirul Asrar teka bagian berkat marah. Lain pun sia. Allah karim. Ieu luka Sirul Asrar ngaranna ieu tah. Geus berapa dihadap teh ieu. Urang teh datang ka mana ibadah teh. Lamun jelema ngan sakadar kana sodru pamer salilana. Lamun jelema datang ka qalbu tagoyur salilana. Lamun mulai geus asup kana fuad tenang tentrem mulai geus sebab geus ninggalkeun sodru jeung qalbu. Geus diliwatan ku nyana asup kana fuad tinggal salengka deui asup kana lub diangkatlah jadi waliun min auliyaillah. Nah iya anu dicaritakeun wa muamalatuhu al-amalu bil mafruḍat ngalaksanakeun seluruh dipardukeun ku Gusti Allah minal ahkamil zahirah bi ghairi syirkin geus datang ka Sirrul Asrar lub ku urang diaji mahaju datang bae bepraktekeun ku urang mungkin satahun can wayah bisa, mungkin 2 tahun can wayah bisa, 3 tahun can wayah bisa, mungkin 10 tahun can wayah bisa tanpa bimbingan mursyid melalui be'at thariqah dibimbinglah ku mursyid. Kieu mulai jadi berbeda jeung batur ku harima konikmat udang tipe ting tekong ngeunaheun teu kapilahan teu kapiheulaan hudang teh kudu handap urang mah pan kadorong ku eta hudang tipe ting teh pegel aju culak cileuk di mana ya pemajikan hudang mah hudang haju neangan cenah norekat tapi haju neangan ujung-ujungna hasil hudang tipe ting teh anakan ieu lah hasil thariqah. Biasana tarekat teh hasilna teh usul ari ieu mah hulu. Atuh masalah dibagi bae sih waktuna. Dibagi bae mal kebal tong kos kitu mah atuh. Beres tinggalkeun deui ku urang. Loyo tah batu. Ayo. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Babari dibacana singkat luar biasa tetapi ketika dipraktekkeun mulai ku urang nafsu urang teh eta kan hayang Avanza, hayang Scoopy, hayang Fortuner. Hayang jadi kiai, hayang jadi wali, hayang jadi DPR, hayang jadi dokter Andes, hayang jadi profesor. Nafsu hayang eta teh nu mantak sakola teh mayoritas mengejar nafsu. Beda jeung masantren mah ditanya saya yang jadi dan teh jadi naon. Kosnya geus kebal dan balik-balik lah tuh kaji. Sugan saya yang jadi kiai teh hayang setiga-tiga aja yang ngaji ge tilok bor-bor hayang jadi kiai. Tuh aing geus. Ya tuh saya teh kolot, gua nggak biayaan sih. Itu urusan kolot masalahnya nyana ge jak kolot ge ibadah. Henteu hayangeun anakna jadi kiai nya nama ibadah biasa lillah hirup merean duit bae ka aingna mah deuk jadi naon jak kolot aingna ge geus ngaji hikam. Amoh.
Enggeus tugas kolot mah pokona ngabiayaan, adapun nu ngajadikeun naon Allah geus nyahueun kolot aing mah lain jelema sambarangan. Oh, pahara teh mah luhur jasa teh ngomong. Cak kolot teh bangkawar amat sia. Ya kari. Geus dia ka Allah segala rupa. Ulah aya nufsa nafsu. Geus dalam rangka ngaleungitkeun nafsu. Ieu melalui riyadhah, melalui mujahadah, naklukkeun nafsu supaya nafsu teh takluk sesuai jeung kahayang Allah. Sebab kahayang urang jeung kahayang Allah kadang-kadang tojanya. Allah maresepkeun kana miskin, kahayang urang mah sugih pajiin jiin. Ketika Allah resepkeun ka urang gering nang Allah, kahayang urang sehat. Ialah selalu pajiin jiin jeung kahayang Gusti Allah. Torekat jang naklukkeun nafsu kumaha diberena ku Allah. Ketika Allah mere sehat, alhamdulillah. Ketika Allah mere gering, alhamdulillah. Ketika Allah mere sugih, alhamdulillah. Ketika Allah mere susah, alhamdulillah. Di meja mah ngomong ngeunahkeun. Praktekna kumaha? Iyalah torigo. Hese meraktekkeun. Tetapi hese-hese ge lain urusan urang, jalamun ku Gusti Allah dek dijadikeun mah atuh gampang bae. Di tengah-tengah negara rame kacau berbagai permasalahan politik ekonomi, internet manggeus karuhan. Kuari mah belajar ge geus lain ka kiai deui, belajar teh ka Mbah Google. Pohara kuari mah urang deuk hayang nyaho jalan buka Google, urang deuk hayang nyaho tuntunan ekonomi buka Google, urang deuk mar baca-maca nanaon bae buka Google. Ka urusan-urusan gitu, urusan kedokteran, urusan bubuahan dang-daunan geus kumplit kabeh aya di Syekhuna Al-Mukarram Google. Geus aya kabeh. Geus aya, masyaallah karim. Nah, apakah eta manfaat urang lamun ngaji di Google? 100% moal. 100% moal lantaran dina sawarena syarat manfaat ilmu muwajahah mujalas. Adu harapan jeung guru duduk bersama. Ayat ta'ab. Kadang urang kulusa kulisi lantaran lapar eta nu moal manfaat. Kulusa kulisi kurang teh lantaran hareudang eta nu moal manfaat. Kulusa kulisi lantaran urang tunduh watak mah. Moal jasa di ilmu thariqah mah haram. Namun di syariat masalah sebab ilmiah nu dikejarna di thariqah mah kan hal. Sah urang ngaguru thariqah tanpa mujalasat sah. Di dituna ge jalisul ulama awi zuhada. Teu kudu neangan jauh-jauh urang ngaji amil geus aya. Jalisul ulama awi zuhada. Tahan. Di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan manusia komo Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta. Encan deui ka luar negeri, Amerika, Inggris, Jerman, Jepang. Tetapi mahal kawasa Allah di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan manusia di Amerika, Allah ngangkat seorang wali. Di tengah-tengah keramaian Jakarta, aya jelema nu diangkat jadi wali. Di tengah-tengah kehidupan Yogyakarta nu sok kitu poharana diangkat ku Allah jadi sholihin. Urusan eta mah urusan Allah. Maha kawasa Allah. Aya anu ngaji bae ti leuletik di kiai-kiai teu bisa ikhlas. Aya jelema nu kakarak ngaji mingguan. Kunyana dipraktekeun bisa ikhlas. Maha kawasa Allah teh urusan anu mere Allah. Aya jelema di Jakarta datang ka dieu kemudian sowan ka Abah tidinya terus ijazah sholawat padahal mah teu pernah masantren ngan ngaji be mingguan terus be di Abah haju terus diamalkeun sholawatna tepikeun ka asal maca sholawat cerik kudang dipeuting cerik berjamaahna getol mali caritakeun jelemana geus maot wari
Nah Abah begitu menyebutkan ahli ikhlas ulah ngadenge sorangan padahal mah ngajina ngan mingguan doang ai Allah mere itu mah atuh aya nu ngaji ti leutik nya terus bae kitab dibacaan wabeh ti mimiti kitab leutik datang ka kitab janggotan dibaca tapi tetep bae tuh nu bodoh mah hese aing mah ngobrolin bodoh tetep bae sebab naon teu ngaupayakeun sedengkeun Allah bakal mere biqadri akli seukuran akal jeung perjuangan tanpa urang berjuang mah bisa mantak perjuangkeun ku urang ya Allah ya Rabbi bere abdi kamiskinan ku Gusti eta ngaranna perjuangan ye atuh ulah maka eueuh lagi batur bacan puguh Masya Allah geus dieuweuhkeun bae bakat disarwakeun jeung jana kabeh hancur mina atuh urang asal deuk sare Allahumma rzuqni miskinan Gusti bere abdi miskin wa uhibul masakin warzuqni fi zumratil masakin oh bere sanajan ngadoa kitu bae we sugih mah sugih bae ieu atuh sanajan ngadoa guni aglini aja susah bae datang ka kuari geus selesai Allah nuliskeun sagala rupa geus tinggal lamun geus selesai Allah nuliskeun di Lauhil Mahfuz di alam qadim yakni di azali wari hayang nyawa tu jelema nu deket jeung nu jauhna ka Gusti Allah kumaha ternyata horenganan tergantung kumaha ruang riungna babarenganana jeung bahasa-bahasana sebab bahasa nu dibahasakeun kunyana teh eta teh ti jero fuad ayana jelema lamun ahli politik pasti kahijina ge jeung ahli politik deui nu diomong-omongna ge politik bae jelema ahli ekonomi pasti ngahijina ge jeung ahli ekonomi jeung nu diomong teh ekonomi bae jelema lamun memang dek dibere mazia ilmu fikih atuh nu diteangan ge fikih bae jeung nu diomong-omongna ge fikih bae ketika jelema dek diangkat ku Allah jadi ahli Allah ruang riung jeung ahli Allah nu diomong-omongna ge tentang dedeketan jeung Allah etalah doa nu dibaca ku urang teh eta nuduhkeun nyana aya di dinya doa nu dibaca ku urang eta teh nuduhkeun nyana aya di dinya ketika urang ngadoa Allahumma rzuqni ketika urang ya goni berarti makom nyana di dinya jauh ka Allah ketika jelema wani Allahumma inni as'aluka miskinan berarti makom nyana di dinya sok beranikeun ke peuting menta miskin ka Allah berani minta miskin teka makoman ya tetep teka makoman sieun diijabah sieun diijabah pan geus selesai Gusti Allah geus selesai urusan harta geus selesai urusan umur geus selesai urusan pagawean iya urang darah riuk di dia ya darah riuk di dia iya teh geus aya tulisan di Lauhil Mahfuz geus aya tulisanana di azali bakal gadengekeun urayan-urayan Sultanul Aulia ja jelema anu henteu cinta ka wali mah nya ge embungeun ku ayana urang resep ka wali Allah sehingga urang hayang ngadengekeun nantina hayang ngadengekeun hayang urang teh nuturkeun adapun ngalaksanakeunana atuh lain deui ngan hayang mah hayang hayang geus asup urang teh menjumlati golongan wali Allah sok aja bunga teh lah maksudna golongan doang encan jadi wali mau masa keluar 3 haji haju ngabonceng jahe manya wali ngabonceng jahe teh ialah kekuatan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada geus atuh kurang teh mulai ditafakuran urang diuk merenung
tanyakeun kurang diri urang awak ai sia-sia deuk salat tahajud ge di samping lillah teh aya muatan lain teh eueuh. Tanyakeun. Cobalah kita bertanya kepada rumput yang bergoyang. Ayo tanya gitu. Ketika orang baca Quran ti peuting, ti beurang, renungkeun, hei awak, ayakah selain Allah muatan daripada lillah? Sedangkan lamun lillah perintah Allah, di luar lillah nafsu maneh. Urang maca sholawat, urang zikir, urang sodako, urang ngaji, urang naon bae. Nyin gerakan-gerakan, tanyakeun ka diri urang. Selain lillah na aya naonan sih sedengkeun nu diarah ku Gusti Allah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Teu ikhlas teu dianggap ku Gusti Allah bakal jadi bang baluh di akhirat. Maneh ria penta ku maneh kanu diriaan ku maneh. Maneh hayang kalem ku si A penta ajak Allah si A nu ku maneh waktu di dunia diriaan. Ya Allah di akhirat isin hanya ahli-ahli thariqah lah anu sering merenung bertafakur dalam rangka mensucikan diri diluruskan ke Allah supaya akur jeung wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Geus ka ditu lagengge moal kaharti kadang-kadang kosabi blutpi Gus Dur baheula sarua bae diundang ku hiji jelema datang ke tengah perjalanan biluk deui lain teu karunya tetapi karunya makan manusiawi di benak hati aya muatan selain daripada lillah daripada dipaksakeun jadi siksa doraka mending bali kajeun dicemooh ku batur eueuh masalah batur bae tapi hiji nu dijaga Allah seringkali Gus Dur dek hadir terjadi seringkali Gus Dur tengah perjalanan balik seringkali Gus Dur dek ngaji jadi ngobrol seringkali kumaha loyogna supaya benar-benar ikhlas diundang kadang terdatang diundang kadang datang sorangan kuari Habib Lutfi daek undang diundang oke baik datang jam 2 dek sanu ngadengekeun ayo coba lamun teu datang jam 2 magrib keneh lantaran deuk bergerak didinya ikhlasna sabodo tambah jelema mah deuk mencemooh deuk mencaci maki ngomongkeun urusannya tapi aing jeung Allah sangat dijaga kos kitulah wali-wali Allah begitu ke harti perjalananana lantaran nyana selalu jeung Allah supaya kaeusian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Terus bae ditafakuran terus bae tafakur pan urang mah direka-reka sanajan panas ondangan jas dipake bae nu penting keren kadeuleuna ku batur teh bu hebat amat si eta mah bu masyaallah Luis kadeuleuna tah amun disebut Luis ganteng gagah asana ngeunaheun nah eta lah calon seuneu neraka selalu gitu-gitu direka jeung direka nah rekaan iyalah anu bakal ngajadikeun mamala jaga di akhirat ditanya ke Gusti Allah saat eta maneh ka anu naon nu ngagerakkeun maneh ka dinya aing apa nafsu sia Gusti Allah nu agung iyalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada innallaha witrun yuhibbul witra a'ni al-amala bila riya'in wala sum'atin. Praktekna riyadoh, cara riyadoh kumaha? Praktekna mujahadah, cara mujahadah kumaha? Oke, wallahu a'lam bishawab.